Cangkang cau di pulungan, cangkang lepet di piconan, ari hulu di tiungan, ari belewek di bikenan. Dor. Kurnaon maneh tati? Alamahai. Emang caji teh nempok kalau tati ini lagi ngonten. Banyak teh ke video callan jeung selingkuhan. What? Ih, menikah gitu Cah Haji mah ngomong teh sangonahna. Eta we ti tadi tempok teh nempo we kena HP. Alamahai. Cah Haji udah sok kitu, ngomong teh udah sok sangonahna. Da kieu-kieu oge tati mah payu. Teu mungkin tati selingkuh jeung salaki batur. Ayo we ngonten. Emang mana yang konten naon? Namanya juga kan tati usaha. Siapa tahu kalau nanti kontennya berjalan bisa menghasilkan uang kan? Wow. Ah, di tempat-tempat teh kontenan gitu wae. Jeung telaris penonton oge. Anu viral nu matak jadi duit mah tati. Ulah loba teh ngahayal tati. Moal matak beunghar tos Cah Haji tina hasil konten. Konten cigah nu bener wae. Astagfirullah, eta dangdanan oge meuni kitu. Beh naon? Nya atuh Cah Haji ame katempo lucu we, da beda jelema, beda gaya. Nice. Ah, kurang ditempona ge lucu-lucuna. Jeung hayang seri-seri acan nempona oge. Nempona ge konten nu kitu mah cigah nu gelo jeung cigah nu stres. Yang konten teh nu lain atuh. Nu bener we yang konten mah. Najis pisan nempona oge. Loba jelema gelo gara-gara nonton. Alhamdulillah, gaji tadi Facebook udah masuk $150 kan? Canis, senang. Nah, si Tati $100 gitu. Naon tapi hadiah atuh. Alamahan, senang. Canon, Canis, tadi dapat rezeki dari Facebook loh, $150. Alhamdulillah tetapi konten saja hasilnya traktir bakso atuh. Yes. Emang konten bisa jadi duit gitu? Kata-katana atuh tati buat Cah Haji. Proses maneh bakal dihina, bakal disepelekeun. Tapi lamun geus katempo aya hasilna, aya duitna, manehna bakal nanyakeun kumaha carana. Boladageun. Cepitri. Cah Haji, Cepitri meuli kulkas anyarnya. Nya Cah Haji, eta lumayan. Gaduh bati sakedik, ku abi teh dipeserkeun we kana kulkas. Lain, meuni asa lebay pisan nempona oge. Meuli kulkas diposting, jalan-jalan diposting, makan-makan diposting, meuli lebay pisan. Nah atukeun bae we ari Cah Haji. HP abi, kuota abi, maka jeung kudu sewot ari Cah Haji. Emang eta ge HP Cepitri. Ngan teu kudu pamer atuh da lebay pisan katempona ge. Tapi emang kembae sih. Da emang tadina hirupna susah, rek ayeuna dibere hirupna senang. Matak pantes pamer oge. Tah ieu tandana jelema anu boga panyakit hate, anu teu senang nempo batur hirup senang. Baheula abi keur susah ku Cah Haji dihina-hina. Tempo ayeuna abi maju saeutik, ku Cah Haji disirikan. Kunaon? Cah Haji panas nempo abi maju. Heg kurutan, teu mampu, cicing. Masa jeung nyebutkeun teu mampu? Emas loba, duit boga. Kan Cah Haji mah tara pamer kalau Cepitri. Emang Cah Haji mah tara pamer, tapi Cah Haji mah osok luhur. Saking kuluhur-luhurna Cah Haji, jeung kuluhur-luhurna omonganna Cah Haji, abi mah sok hayang mawa tangga, lamun dek ngobrol jeung Cah Haji teh. Tapi da emang kitu sih Cah Haji, susah aya boga panyakit hate mah, susah sageurna. Hayu Cah Haji. Cel. Emangna kitu ciri-ciri nu boga panyakit hate? Atuh nya teuing ari Cah Haji, kirane ku Cah Haji.
lamun maneh boga masalah, boga kasusah, heg aya jelema anu ikut campur kana masalah maneh eudeuk riweuh moal. Ulah sok ikut campur kana urusan batur, yang ulah sok pipilueun kana masalah batur. Giliran batur boga masalah, diomongkeun, digorengkeun, dibeja-beja ka ditu ka dieu. Ieu pantes si eta mah dicerekeun ku salaki oge, da gede hutang, teu bisa nyimpen duit, boros kana duit. Giliran batur boga musibah, boga kasusah, api-api peureum, api-api teu ngadenge. Lamun dek ikut campur kana urusan batur, sakalian uruskeun jeung pangabutuh rumah tanggana. Wow. Ieu mah batur boga masalah teh meni resep ikut campur kana urusan batur. Emang hirup maneh geus mulus, geus alus. Teu boga kasusah, teu boga masalah. Engke lamun maneh boga masalah, boga kasusah, heg aya jelema anu ikut campur kana masalah maneh eudeuk riweuh moal. Jadi jelema mah ulah sok kitu, ulah sok ikut campur kana masalah batur. Jelema mah kabeh oge boga masalah masing-masing. Jadi hirup ge kudu masing-masing. Baladageun. Padahal mah basa-basi we. Urang teh hayang diajak sebenarnya mah. Nur, Nis, di kamarana. Iya, deka undangan ke babaturan sekolah. Deka undangan babaturan sekolah. Nis, maneh teh era hayo wae make baju eta. Teger wae disebutkeun SCTP, satu baju untuk semua. No era mah nu hirupna loba gaya, aya hutang di mana-mana. Anu era mah ulin ke tempat mewah, dahar anu ngarareuna ai kana hutang mayar payah. Jeung nu era mah ari gaya elit, ekonomi sulit. Padahal mah basa-basi we. Urang teh hayang diajak sebenarnya mah. Wow. Abongnya loba duit, beli di tembong-tembong gitu. Eta duit. Duit saha daun. Emang duit bisa meuli kebahagiaan. Lamun duitna loba. Yes. Loba ge duit mah moal dibawa pae. Da duit mah jangan hiruk, Fitri. Duit emang teu bisa dibawa pae. Tapi eueuh duit ngarasa pae. Emang sagalana kudu ku duit. Nya atuh kabeh jelema butuh duit. Nasib pamajikan nu teu gablek penghasilan mah serba salah. Duit tereh beak nyalahkeun pamajikan. Eueuh duit pamajikan dititah sabar. Duit teu mahi disebut teu bisa ngatur pengeluaran. Giliran menang duit leuwih sulumputan da sieun dipentak ku pamajikan. Baladageun. Nur, urang dek mali. Beli naon, Cek? Ari endog, sakilo sabaraha? 28.000. Ari minyak kalapa, sabaraha saleter? 18.000. Kita ge kumaha merek? Ari gula bodas sakilo, sabaraha? Mun gula bodas mah 18.000 sakilo. Ayo ece dek meli atawa nganjuk? Ulah sok itu Nur, mending nyepelekeun pisan, make jeung nanyakeun edek meuli atawa nganjuk. Urang mah nanya hungkul, Cek, cuai ngambek. Nya amek lah, mending nyepelekeun pisan ka urang teh. Suudon deui. Nesok atuh, dek meuli minyak, dek meuli endog atau gula bodas. Meuli uyah we Nur. Uyah? Uyah Nur. Kajeng bengong kitu maneh mah. Lain kitu, Cek. Kan tadi kan nu ditanyakeun teh endog, minyak, gula bodas. Nah, anu dibeli teh uyah. Nya atuh kumaha urang we? Da anu dek meuli-meuli urang, ulah sok ngatur, ngarti teu, pembeli mah adalah raja. Nah, atuh kalahah nanya-nanya harga. Emang teu meunang nanyakeun? Menang atuh, Cek. Sok atuh dek meuli uyah badag atau uyah lembut.
Sabungkusna 3.000. Wow. Uyah lembut we Nur, 2 bungkus. Ya uyahna, jadi 6.000 2 bungkus. Ayo atuh. Naon ieu? Nya duit lah. Kan urang menang hadiah dina cangkang kopi 10.000. Ieu harga uyah 6.000. Urang dibelikeun ieu kana jajanan 2.000 nya. Jadi pas 10.000.